saha ghairu ma'mumin bitartibi bitarkirukmin kaan sajada qabla ruku aw raka'a qabla al-fatihah lago ma fa'alahu hatta ya'tiya bil matruk. Lamun lian makmum munfarid atawa imam lian makmum teh, karena kalau makmum ada aturan tertentu lian makmum heula. Lamun lian makmum poho dina tartib ninggalkeun hiji rukun jiga ujug-ujug sujud aya ruku acan waladhdallin rabbighfirli amin tinggu maha dengaran lagi jelema poho teu bisa diusik Allahu Akbar langsung sujud ruku acan Allahu Akbar diuk segala Allahu Akbar sujud kedua, pas sujud kedua bedus. Ari aing kumaha ya teh kalaka langsung sujud pan ruku ge acan. Lago ma fa'alahu apa yang ia lakukan. Naon? Sujud diuk sujud. Hukumna laga. Wujud huk adami anggap hatta yatiya bil matruk nepikeun ka si matruk rukun nu ditinggalkeun nyaeta ruku dijalankan dilaksanakan memeh dilaksanakeun ruku apa yang dia lakukan laga. Terus kumaha tuh tindakan ayeuna bersujud karek eling fa in tadzakara qabla bulugi mislihi atabihi lamun eta jalma elingna sabada elingna sebelum saacan nepi umpama rukun nu ditinggalkeun elingna teh samemeh kana ruku deui rakaat kadua karena nu ditinggalkeun ana ruku berarti mislil matruk adalah ruku lagi di rakaat kedua. Jika bieu elingna teh keur sujud berarti kan qabla bulugi misli kumaha atabihi tong loba perhitungan tong loba mikir ketika keur sujud sadar bahwa aing can ruku atabihi buru-buru hudang balik kana ruku ngan teknis tong langsung ruku hudang tina sujud teh kan keur sujud eli ceuk bieu atabihi laksanakeun ruku langsung nya tina sujud teh langsung melengkung ruku ieu ulah perintahnya adalah atabihi sok ruku tapi teknisnya harus dari sujud teh berdiri dulu tina sujud nangtung rek tina nangtung ruku teknisnya begitu. Nah lamun tina sujud langsung kana ruku dalam sholat tidak ada gerakan sholat ruku setarna tina sujud. Ruku mah setarna tina nangtung. Setar ruku tina nangtung itu keharusan dalam ruku. Ulah langsung melengkung. Kok sholat tina sujud kana ruku. Nangtung kaluhur. Geus nangtung langsung ruku. Starna ruku tina nangtung. Tadi kan tangga saya nate ruku geus ruku naon itidal geus itidal nawan oh sujud deui biasa tuh pan tadi geus kang sujud mah lago anggap can dilakukeun lago mah pan eta lamun elingna sebelum
fi'lil matruk, sebelum fi'li misli. Wa illa lamun elingna keur ruku deui nu ditinggalkeun ruku eling keur ruku deui, berarti antara matruk jeung elingna teh sarua, nu ditinggalkeun ruku eling-eling keur ruku deui dina rakaat kadua pas ya dibayan beuke diterangkeun. Awsakahwa ay guerul makmum piruk nin hal pala amla atau si guer makmum teh lain ninggalkeun, tadi makan ya ninggalkeun keur sujud teh langsung nepak tarang teh ya. Dus aing tadi teruku yakin eta mah meureun matruk teruku. Ari malin kitu ya mah. Awsaka ragu keur sujud make kudu ari tadi aing ruku ragu kumaha kan sakarokian cara jalma keur ruku ragu hal rokoro al-fatihah keur ruku teh fatihah awas sajidan atawa keur sujud make kudu ragu hal rakaat tadi teh ruku itidah sak imam bener kumaha gitu atabihi bau sok laksanakeun eta rukun anu diragukeun wujuban ingkana syakku qabla fi'li misli. Sarua berarti nya rek ragu rek yakin ninggalkeun lamun elingna lamun raguna sebelum fi'li mislil matruk fi'li mislil maskuk maka harita keneh langsung laksanakeun rukun anu ditinggalkeun atawa anu diragukeun. Masalah selesai. Wa illa lamun teu eling-eling aya wa lam yatadzakar eta si musalli teh teu eling atapa alamislahu nepikeun kami gawe anu sarua jeung nu ditinggalkeun ninggalkeun ruku eling-eling keur ruku nu kadua dina rakaat anu kadua kumaha kitu ya udah hari kitu mah teu kudu riweuh ajazaahu an matrukihi nya geus we ruku eta nu ayeuna ruku kadua mencukupi ruku anu ditinggalkeun. Anggap be ruku ieu teh berarti ruku rakaat ka hiji. Ari sujud mangkana kuing teh diu sujud deui Fatihah nangtung eta kumaha meureun Kang walago ma bainahuma heulaga we eta. Anggap be kita itu belum pernah melakukan satu rakaat pun. Aya mulai rada susi, rada hese ayeuna. Hadza kulluhu inna lima ainal matruk wa mahallah. Tafsil hukum nubiu teh ada. Jika si musolli mengetahui ain rukun yang ditinggalkan, aduh aing teu ruku, gitu bener. Berarti tahu yang ditinggalkan teh naon? Ruku. Pain jahila ayana kumaha lamun nepak tarang yakin ninggalkeun rukun tapi teuing naon nu ditinggalkeun kan riweuh keur sujud bedus aing ninggalkeun rukun yakin aya rukun nu katinggalan aing jadi aing teh naon katinggalan nya teruku itu satu tidak kayak lain nah gitu. Atau bisa tong kagok atuh kertasahud akhir kertasahud akhir masih hit gajah kela ari aing tadi ninggalkeun rukun bener euy urang rukun nah tentunya
rakaat kedua sujud gitu kira asa niat gitu tadi teh aing teh niat wala sih tapi niat takbir sugan aing teh tadi teh salat teh takbir sih atuh kumanya kumaha deui jelema yang error gitu kan bisa jadi wae fa in jahila ayanahu jika dia tidak mengetahui ayan rukun yang ditinggalkan wajawaza kemudian dia berasumsi jawaza dia berasumsi ngerti asumsi sanes konsumsi santri pan ngerti karena konsumsi asumsi kemudian dia berasumsi annahu niat gitu nah gitu meureun lang teh ilmu teh niat gitu takbiratul ihram lamun manehanana yakin ninggalkeun rukun dan dia tidak tahu apa yang ia tinggalkan kemudian dia berasumsi niat atau takbiratul ihram lamun yang diasumsikannya niat dan takbiratul ihram batal salat parah soalna geus asumsina kana niat walam yustarat huna tulu paslin walanu mudiyurukin teu kudu lila pamisah teu kudu liwat hiji rukun ngaran yakin ninggalkeun dan berasumsi niat hari tak kene batal teu kudu ninggalin gak usah lama batal harita au annahu assalam atau asumsi salam iya coba teu berenang asumsi salam mah kieu dar ceritana wiridan rengeus salat memang ieu lucu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih saya nu kurang salat teh ketinggalan nya oh can salam lain can salam langsung atuh harita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh awan nahuas berasumsi salam ya tinggal yu salim wa intola pasusan aja geus lila pamisana geus wiridan beres wiridan beres ngadoa astagfirullahaladzim salat aya nu katinggalin rukun naonnya salam yang geus tinggal assalamualaikum kan kemudian tinggal salamun salam aya lagi ditu akang geus wiridan atukeun bae wiridan mah teu ngabatalkeun salat kecuali lamun abang tos hadas lain deui urusan pas wiridan hitut bari hitut wiridan turut beres ayeuna wiridan alah anu katinggalin innalillahi tadi teh aing teh can salam beres masih dajal teh langsung kalamun langsung wiridan aya salaman teu assalamualaikum rek naon salam geus kawaduh balikan deui eta masalah syaratnya tetep entong nepikeun ka batal salat aw annahu ghairuhuma dia yakin meninggalkan rukun tapi dia tidak tahu apa yang ia tinggalkan wa annahu ghairuhuma dan berasumsi bukan niat bukan takbir bukan salam ayo aing yakin aya nu katinggalin ya teh naonnya euy tapi yakin lain ya lain takbir bener niat yang takbir mah geus selesai salam geus deui amun teh mah geus keun salam tuna heula naonnya ruku gitu sujud gitu teuing tidak teuing ruku teuing sujud tapi yakin aya nu katinggalin hiji kada kumaha bisa jadi ruku bisa jadi sujud bisa jadi tidak ketika berasumsi lian niat takbir jeung salam akhoda bil aswa wa bana ala ma fa'alahu ambil yang paling hati-hati lalu lanjut karena eta anu diambil hati-hati lamun amang ieu mana nu paling hati-hati
ninggalkeun rukun bieu teh naonnya yakin ninggalkeun tapi teuing i'tidal teuing ruku teuing sujud. Anda mau mengambil yang mana? Yang paling hati-hati mana? Kudu diambil. Bakal tidak, karena kalau mengambil i'tidal ruku jeung sujud bakal kalakonan. Benar? Namun mengambil sujud ruku dan i'tidal moal lakon. Nah itu maksudnya ahdabil asbab. Udah selesai. Wa tadaraka al-baqi min sholatihi, ketinggal tamahan weh sesana tina salat musolli. Nah bener. Nawan balik nih tadi. Lamun elingna dina fi'li mislil matruk, maka si mislil matruk menduduki kedudukan matruk. Keruku rokaat kadua eling, aduh tadi rokaat kahiji aing teruku, elingna keruku deui, maka ruku ieu we anggap ruku ieu adalah rokaat yang pertama. Itu namanya eling fi mislil matruk. Kumaha lamun si mislil matruk lain bagian dari sholat tuh. Ilam yakun al misl, lamun persamaanana teh lain tina salat. Poho ninggalkeun sujud eling keur sujud tilawah. Aduh pada sujud. Tapi sujud tilawah bukan bagian dari salat. Dan sujud tilawah mah pasunatan aridi. Lain sujud sholat, lain sujud rukun. Maka lamun elingna dina misli teh misli yang bukan dari sholat, lam yujzihu, maka eta sujud tilawah tidak bisa menduduki kedudukan sujud matruk. Berarti kumaha tindakan? Ya berarti sholat subuh Allahu Akbar, biasa baca Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, sujud kahiji, sujud kedua, ketika kumaha beres we. Naik kana rakaat kedua, rakaat kedua maca Fatihah, terus beres baca Fatihah, terus baca ayeuna surat, dina suratna aya ayat sajdah. Akhirna beres maca surat, memeh ruku, kedepruk langsung sujud tilawah. Keur sujud tilawah eling astagfirullahaladzim tadi aing teu sujud kadua. Geus we ayeuna ieu lah sujud kadua. Gak bisa. Eta mah sujud tilawah. Sujud tilawah bukan bagian dari salat, itu sunnah. Ai sujud ayeuna salat mah rukun. Masa sujud sunnah bisa menduduki kedudukan sujud rukun? Gak bisa. Kumaha tuh? Wajib berdiri heula. Udang tina sujud tilawah kana nangtung, tina nangtung langsung kedepluk sujud anu ditinggalkeun. Anggap we elingna teh keur nang, berarti lamun keur nangtung mah elingna sebelum mislil matruk. Lamun sebelum mislil matruk kudu langsung atabihi. Amma ma'mumun alima wa syakka qabla ruku'ihi wa ba'da ruku'i imamihi annahu tarakal fatihah fayakra'uha wa yastakhalfahu tuna nubieu jang lian makmum, nubieu jang imam atawa munfarid. Kumaha mun makmum? Amma makmumun alima awasaka anapun makmum anu yakin awasaka atawa ragu qabla ruku'ihi sanajan ruku saacan ruku wa ba'da ruku'i imamihi sama daruku imam. Nah ragu yakin yen manehna teu maca Fatihah, maka wajib baca Fatihah kemudian nyusul di belakang imam. Walam yakul lahu kufuwan ahad,
ad cek imam Allahu Akbar imam ruku makmum karek rek ruku can ruku astagfirullahaladzim itu aing can baca Fatihah imam geus ruku imam manang tunggal karek kali imam bawa manehna can baca Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahu akbar sallallahu Allahu akbar susul imam dihampura katinggalin tilu rukun anu pararanya asal bisa nyusul imam dina sujud kedua masalah selesai ngan lamun imam teu kasusul Fatihah kan beres imam geus cengkat deui kana rakaat kadua lain masalah imam ruku makmum nepak tarat penting teh can maca Fatihah tong ngilu ruku kabulu eling baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sami Allahu liman hamidah imamnya tidak Ar-Rahmanir-Rahim Malik Allahu Akbar aduh aing anjir ternyata tinggal bandu Malik yaumiddin Allahu Akbar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allahu Akbar siratal ladzina an'amta 'alaihim Allahu Akbar pak we teh bedakana aja kurang Banten kan bagus jadon karek mahrek beres baladol ini imam geus naik ngantuk kana rakaat kadua kumaha lamun kitu ya sudah langsung anggap anda tertinggal satu rakaat tong disusu aing mah geus nangtung kana rakaat kedua wah aing mah we ketinggalan sarakaat susul atuh batal sia teh kumaha teh tindakan makmum ya sudah anda sudah berusaha semaksimal mungkin tapi anda belum beruntung kumaha tuh geus coba lagi ayeuna mah rakaat kedua we ti nol deui kembali dari nol anda sekarang mulai tina rakaat kedua ente can sarakaat Fatihah deui we ayeuna mah apan aing geus bieu maca Fatihah lopan Fatihah eta mah Fatihah tadi maneh mah eta mah Fatihah rakaat ka hiji ngan teu ka udag ayeuna Fatihah deui Fatihah ku tadi mah anggap gugur ngan lamun bisa nyusul imam dina rakaat dina sujud kedua eta bisa rakaat dapat ya wa ba'da ruku'ihi ma atawa eling na makmum teh sabada ruku duanana Allahu Akbar Allahu Akbar atuh aing teh maca Fatihah mangkane geus ruku lam ya'ud al qiyam ari geus ruku mah tong balik deui tong balik deui kana nangtung fi qiraatil Fatihah untuk membaca Fatihah kumaha tuh kagok ari geus kitu mah bayat ba'u imam tuturkeun bae imam ruku tidak sujud yuk sujud naik kana rakaat kedua tuturkeun ge kan kade eta tong direken rakaat sabab rakaat eta teu maca Fatihah matung ke tindakanana wa yusalli rakaatan ba'da salamil imam tinggal tambahan sarakaat sabada uluk salam pahamnya